dengekeun ya dengekeun. Pingkeun deui lamun deung pinjem duit ka salakina, kudu ngomong oge ka anak jeung pamajikanna. Kusabab jelema anu geus rumah tangga mah aya hak anak jeung pamajikanna. Jeung tong poho lamun geus dibere nginjem duit, kudu nganuhunkeun kanu jadi anak jeung pamajikanna. Kusabab maneh mah moal nyaho eta duit nu diinjemkeun ku salakina keur pangabutuh anak jeung pamajikanna. Bener teu? Baladageun. Jeung ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan pedah geus nganapkahan. Keur para salaki ulah sok sombong lamun geus nyetoran ka pamajikan 1 juta 2 juta 3 juta per bulan. Kusabab para salaki bakal era lamun nyaho total pengeluaran pamajikan anu teu bisa nyukupan ku gaji sabulan. Jeung ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan pedah geus nganapkahan. Ye, bagja kuduna mah bersyukur kanu jadi pamajikan. Teu hayang minta panglikeun emas golondongan, teu minta imah gedong sigrong atawa teu hayang jalan-jalan ka luar negeri. Lamun nyebut pamajikan boros da emang boros nu ngaran pamajikan mah, tapi borosna oge eukeur eusi beuteung. Lain eukeur poya-poya jeung babaturan nongkrong-nongkrong di jalan atawa mere eukeur kaselingkuhan. Lain, tapi borosna oge eukeur eusi beuteung keluarga. Bener teu? Salila make keneh baju jeung calana tong era Caca teh era gawe teh ngan kitu jang kitu weh. tong era ku pagawean. Salila make keneh baju jeung calana tong era bet nu digawe anu kurah muka baju jeung calana ge teu eraeun. Bener kalau bagus. Ye, ontohon parawan loba, randa loba, nah make bogoh ka pamajikan batur. Ye, bogoh ka pamajikan batur mah ibarat ngadahar buik teu dicayan. Ayo, bae ileg-ilegan. Bener teu? Baladageun. Ye, batur mah stres teh awak begang tinggal tulang, da eta tekanan batin teu banguruskeun hirup batur. Coba urang lamun dibere stres, beuteung bureuteu, pipi gendut ieu, berat badan ge naik drastis. Urang mah lolobana menikmati hidup, matak lamun stres lolobana ngemil jeung ngomel. Baladageun. Ye, Nurmi, ulah sok sedih lamun disebutkeun gemrot. Ulah sok minder lamun disebutkeun gendut. Lamun aya nu ngomong ka maneh anu gendut, anu gede dagingna, sakedeung deui lebaran haji montong ka mamana, tembal ku maneh. Keur maneh anu begang ulah ngalaliwat ka komplek bisi digegel anjing, disangga tulang. Baladageun. Dengekeun Kardun, beda yeuh awewe zaman baheula jeung zaman ayeuna. Nya jelas beda. Ari baheula mah awewe baheula mah yeuh mararanja, maranyemenye, saeutik-saeutik klewek, nanaon oge ngandalkeun salaki. Coba awewe zaman ayeuna moal ngandalkeun salaki, nanaon oge diandalkeun ku sorangan. Jadi awewe anu malandiri. Mulai tina bongkar pasang gas, ngangkat galon, menerkeun kenteng, naplok, ngecet. Ayeuna mah awewena bisa ku sorangan. Da kusabab jaman ayeuna mah awewena talawu diri, saladar diri. Dangaran salaki mah titipan, lamun teu diambil kutukan pasti diambil pelakon. Baladageun. Leutikna kasalahan salaki moal jadi mata di mata keluarga pamajikan. Tapi leutikna kasalahan pamajikan bakal jadi masalah di mata keluarga salaki. Baladageun. Ulah era boga salaki hideung jeung goreng patut. Nu penting mah daek usaha. Daripada boga lalaki kasep tapi mumul usaha. Ripuh besti. Baladageun. Hidup itu simpel. Ada duit kita atur, gak ada duit kita tidur. Kudu inget kata-kata bapak aing. Sakirana sangsara ngajedog tong sok loba gaya. Bener teh. Baladageun. Abungnya tetangga anu panasan. Batur nganyuk motor, riweuh nganyuk motor. Batur nginjem duit ka Bang Emok, riweuh miluan nginjem duit ka Bang Emok. Empok kurban kieu ge ieu, riweuh neangan kupon. Eta sing kabagian daging. Baladageun. Ye, ari hirup kur boga rasa rumasa. Ulah asa aing pang benerna jeung pang hadena. Lamun mandang ka diri batur, kudu sarua jeung mandang ka diri sorangan. Ayeuna maneh bisa nganilai batur goreng. Tilai heula diri sorangan bener henteu na. Maneh bisa nyiwit ka batur, ciwit heula diri sorangan. Karasa teh nyeri jeung henteu na. Batur ge sarua kitu lamun diciwit mah nyeri. Mata hirup lamun embung diusik batur, ulah sok hayang musik batur. Paham? Baladageun. Ye,
Eueuh ti dituna jelema anu sarakah kana hak batur, kana harta dulur bisa hirup bahagia di dunia. Ingat, bisa wae maneh bahagia di dunia, tapi moal bisa maneh bahagia di akhirat. Bener teu? Beledageun. Ya, nu ngaran konten kreator mah saling membutuhkan, lain saling menjatuhkan. Ulah sok munafik, da tujuan nama sama. Aya anu nge-like balik, aya anu komen balik. Sakirana teresep kana kontena, bro. Itu age meni ribet sia mah. Beledageun. Yo, hirup mah teu jauh cigah matematika. Dosa ulah ditambah, amal ulah dikurangan, cinta ulah dibagi-bagi. Kusabab hirup mah sekali. Bener teu? Beledageun.